Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sadaya-sadayana. Di waktu ieu abdi bade ngadongengkeun hiji carita legenda anu sae pisan pikeun urang sadayana. Mugia di dongeng ieu urang tiasa nyandak hikmah sareng atikan anu kapandung di jerona. Kukituna simkuring haurana di Famulia ti kelas 10 hiji bade ngadongengkeun kanggo sadayana. Baheula henteu teubi ti palabuhan lembar aya hiji karajaan. Kerajaan ieu dipimpin ku saurang raja wijaksana ngaranna Datu Tuan. Dina eta kerajaan, Datu Tuan sok nyaepkeun waktosna babarengan jeung pamaisuri anu endah pisan ngaranna Dewi Mas. Baginda Raja, hayu urang nginum teh babarangan selagi panas. Oh iya, hatur nuhun pamaisuriku. Baginda Raja, anjeun katingali sok ngurung belakangan ieu. Upami abdi kenging terang, sabenerna naon anu ngaganggu pikiran anjeun? Pamaisuriku, ieu berat pisan kanggo abdi ngarioskeun ka anjeun. Carioskeun we Baginda Raja, sahanyaho abdi tiasa ngurangan beban pikiran anjeun. Sateuecan abdi nyuhunkeun hapunten pamaisuriku. Sapertos anu parantos anjeun terang, urang parantos lami rumah tangga. Tapi teu acan kagungan turunan. Sedengkeun abdi beuki sepuh, urang pariogi panelesangkan kerajaan ieu tetep makmur. Kituna abdi nyuhunkeun iding anjeun pikeun nekah deui, sangkan abdi tiasa kagungan turunan. Sanes kaputusan anu enteng, tapi upami demi negeri ieu Baginda Raja, abdi kedah ikhlas karena kaputusan anjeun salaku raja. Tangtosna anjeun tos ngemutan ieu kalayan jero, abdi kudu ngadu kumaha anjeun. Hatur nuhun pamaisuriku, kanyaah jeung asih abdi ka anjeun moal robah sanajan kumaha oge. Muhun Baginda Raja. Sanggeus menang idin ti pamaisurina, Datu Tuan nikah deui jeung saurang putri ti Pati Haur ngaranna Sunggar Tutul. Poe-poe kaliwat. Laun-laun perhatian Datu Tuan ka Dewi Mas beuki ngurangan. Sanajan kitu, Dewi Mas tetep sabar. Anjeunna ngadoakeun salakina jeung rahayat sangkan tetep sejahtera. Nepi ka datang hiji beja anu ngaruaskeun Dewi Mas ngandung. Anjeunna kacida bagjana sabab pangharapanana tungtungna kacumponan. Tapi henteu sadayana bagja. Sunggar Tutul pamajikan ngora Datu Tuan karasa sirik. Ieu mah tiasa dibiarkeun, perhatian raja kedah hentikeun api unggul. Sunggar Tutul tuluy nyampurkeun Datu Tuan. Baginda Raja, nahan tane, Dewi Mas ujuk-ujuk handung, ieu tangtos henteu sae upami bejana nepi ka rahayat. Aya benerna oge. Kacidah kasasabanana ku omongan Sunggar Tutul, tungtungna Datu Tuan ngusir Dewi Mas kaluar ti karaton. Dewi Mas diasingkeun ka hiji gili atawa pulo leutik, dianterkeun ku pangiringna. Anjeunna sedih pisan, cicing nyalira dina pulo anu teu aya nu ngageugeuh. Pikeun hirup, Dewi Mas ngan ngampaatkeun sayuran anu aya di ditu. Waktu lilana, hiji kapal labuh ka eta pulo. Nakoda jeung awak kapal turun, kaget ningali aya awewe keur ngandung. Abdi henteu nyaong ka aya jalma di pulau ieu komodoi seorang awewe anu keur ngandung. Nepangkeun nami abdi Dewi Mas Tuan Nakoda, abdi parantos sababaraha poe cicing di dieu. Naon sababna anjeun tiasa aya di dieu di pulau anu sepik ieu? Dewi Mas tuluy nyaritakeun sadayana. Anjeunna oge nyuhunkeun dipaparin pitulung sangkan tiasa kabalik. Sungguh malau nasib anjeun, abdi kacida prihatinana, tapi tong hariwang abdi bakal manterkeun anjeun kabalik, pas pisan kapal api nuju ka ditu. Akhirna Nakoda nganterkeun Dewi Mas kabalik. Anjeunna cicing dina gubuk leutik. Nepi ka waktuna
Dewi Mas ngalahirkan orang kembar, saurang lalaki jeung saurang awewe. Nu lalaki lahir barengan sebilah keris dingaranan Raden Nuna Putra Janjak. Sedangkan nu awewe lahir barengan anak panah dingaranan Dewi Rinjani. Waktu kaliwat dua kembar eta tumuwuh jadi gagah tur endah. Hiji waktu Raden Nuna naros ka indungna. Ibu, abdi hoyong naros hiji hal. Sabenarna saha bapak abdi? Kunaon abdi jeung Dewi Rinjani lahir tanpa bapak? Hah? Aa, ieu cerita panjang. Dewi Mas nyaritakeun segala kejadian. Raden Nuna henteu percaya serta karasa ambek. Ieu moal tiasa dibiarkan, ibu pantes menang kabagjaan. Abdi kedah nepungan bapak. Nenangkan heula teh anjeun. Ibu, punten, idinkan abdi nyebrang nepungan bapak. Muhan ibu merestui sing ati-ati salila perjalanan. Jaga sikap anjeun. Raden Nuna ngalanglang sagara mangsa anu lami. Pikeun napungan ka bapana datutuan. Sanggeus lami ngumbara, akhirna anjeunna nyinjekeun dampal sampeana ka palebuhan lembar. Tidinya Raden Nuna ngamimitian ngalangkung wewengkon eta neangan puseur karajaan Datutuan. Hapunten pangawal, abdi hoyong patepan jeung Datutuan. Saha maneh? Naon maksud maneh patepang jeung Baginda Raja? Hapunten tuanku, abdi henteu tiasa nyaritakeun ayeuna, kecuali ka Datutuan langsung. Sombong pisan sia, Raja henteu tiasa ditempuh ku saha wae. Patempuran antara Raden Nuna jeung para pangawal kerajaan teu bisa dipungkir. Tarungna lumangsung ka cidarusuhna. Sanajan kitu, kakuatan Raden Nuna teh tela leuwih luhung batan pangawal-pangawal eta. Sadaya pangawal kerajaan tungtungna eleh ku Raden Nuna. Warta patempuran eta nepi ka dedengean ku Datutuan. Tuluy anjuna gara-gara turun leungeun pikeun ngaredihkan keributan eta. Nanging pas rek ngalawan, sora ti langit kadenge. Datutuan, Datutuan. Saha eta? Saha di ditu? Eureun engka anjeun, entong ngelawan anjeunna. Anjeun meunang ngelawan budak anjeun sorangan. Budak? Saha nami anjeun? Budak ngora? Saha indung anjeun? Nepangkeun nami abdi Raden Nuna Putra Janjak, putra ti indung anu ngaranna Dewi Mas. Putraku, hampunten, bapak teu nyaho, di mana indung anjeun ayeuna? Kumaha kaayanana? Anjeunna sae, bapak. Tungtungna Datutuan ngajemput deui Dewi Mas balik ka karaton. Dewi Mas henteu dendam ka Sunggar Tutul, aranjana hirup rukun. Sababaraha taun ti harita, Raden Nuna beuki dewasa. Anjeunna ngagentos Datutuan minangka raja. Sedengkeun Datutuan anu beuki sepuh katingal beuki wijaksana. Dewi Rinjani sok satia ngiringan bapana. Nepi ka hiji mangsa, Datutuan ngundang putrina pikeun babarengan tapa di Gunung Datu. Datutuan tapa kalayan sajajalan jeung khusyuk. Kitu deui Dewi Rinjani, anjeunna mantep hate, luyu tur ikhlas dina unjulkeun doa kanu Maha Kawasa. Nyuhunkeun sangkan sakumna rahayat karajaan meunang katentraman jeung kasejahteraan. Kusabab kitu, para jin terang kana kahusyukan doana Dewi Rinjani. Lajeng anjeunna diangkat janten ratu ku para jin sarta cicing salawasna di gunung eta. Nepi ka ayeuna, gunung eta dipikawanoh minangka Gunung Rinjani.
Gunung Merapi pangluhurna kedua di Indonesia. Aya di Lombok, ngawengku 4 kabupaten, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, jeung Lombok Kaler. Kira-kira aranjeun nyaho teu ieu dongeng kaasup jenis naon? Carita ieu kaasup kana legenda sabab Gunung Rinjani teh nyaritakeun asal-usul hiji tempat nyata, yaeta gunung anu dicampur jeung carita gaib jeung tokoh karajaan. Dina carita ieu aya 7 unsur carita dongeng, nyaeta hiji, tema asal-usul Ratu Jin, Dewi Rinjani anu jadi pangawasa jeung panyalindung eta gunung. 2. Palaku, hiji, Datu Tuan, 2. Dewi Mas, 3. Sunggar Tutul, 4. Nakoda, 5. Radenina Putra Janjak, 6. Dewi Rinjani. 3. Watak Palaku, hiji, Datu Tuan, nyaeta Wicaksana, 2. Dewi Mas, nyaeta HDHT, 3. Sunggar Tutul, Sirik jeung Dengki, 4. Nakoda, HDHT, 5. Radenina Putra Janjak, wani teu gampang nyerah, 6. Dewi Rinjani, Satya jeung Endah. 4. Galurna maju. 5. Latar tempat kerajaan, pulau letik, hutan, Gunung Rinjani. Latar waktu, zaman baheula. Latar suasana, sedih, tegang, bahagia. 6. Amanat, kudu salawasna sabar jeung ikhlas. 7. Pamohalan, Dewi Rinjani diangkat jadi ratu ku para jin.